Iya, bibi tadi pariksa ku dokternya kemari. Kenapa penyakit anemia? Penyakit anemia mah gampang atuh Bi. Tinggal bibi ngadahar daunan. Ya jeda eta tah naon teh daun sampe terus kangkung. Sarupaning lah. Tong boro-boro kangkung bibi mah babadotan oge dicoel enak dah. Nya. Babadotan dicoel cenah anjing. Nya da bibi aing mah jangkrikon. Terus eta anemia naon ya? Anemia teh Bi penyakit kurang zat besi. Gitu. Itu bisa diganti deh eta ku bajaringan. Dikumahakeun bajaringan? Nya ame dicoel rada leuleus we teh heuras teuing. Anjing. Bi, please. Eta ya bibi kurang zat besi lain kulantaran bibi kurang ngadahar besi lain. Komo ayeuna rek diganti ku bajaringan guys ya. Kuriak swing bi bibir bi ngakan bajaringan mah. Jangan sama. Aya wae ya. Gedang California. Kos. Oh gak ada gue nih. Betul wah berat. Naon gitu. Oh benerkeun jalur lah. Aing listrik nu ka kamar euy pareum. Atuh ku sorangan we berat. Nya tuh bisa. Anger aing si Kosim. Ya lamun aing bisa ku sorangan masih teh anjing mau nitah maneh sih teh. Aing sieun ku setrum anjir. Nya sarua berat Kosim ge pang-pang mah mun ka setrum teh hese nangkisna nih muku bedog mah bebari nya setrum kan teu ciri sarua Kosim ge sieun. Heeh teu baleuel gitu anjir. Cuman aing baleuel. Heeh nya. Nah kitu teh mah berat. Nu jagoan mah bohlam ci Kosim mah. Naon sih teh? Coba pikiranku di dinya kan meureun eta teh nya. Si lampu teh aya listrik na meureunan berat. Heulin? Heeh terus Tapi jagoannya teh ka setrum euy. anjing. Kieu-kieu wae dibahas Kosim ampun. Pan mohon paragina eta mah kos. Boh lama paragina kos. Paragina lah eta teh boh lam teh bisa hurung teh kulantaran aya setruman anjir. Ya, kulantaran aya setruman. Di setruman hurungna teh eta teh anjir. Ya, lain di dongengan eta lampu hurung teh. Kieu-kieu wae anjing ngomongkeun si Kosim ampun teuing. Aya wae ya. Kabal kala dianut. Di urang mah toko emas gedenya Brad. Loba atuh Banjarsari, Ciamis, Tasik loba di Tasik oge. Rek meuli emas sakumaha di anjir ngikeun kana nyakeun toko emas gede segala disareceng. Geus dipapai Brad. Di Ciamis, Banjar, balik di Tasik ge. Teu manggih Brad. Moal nya anjir Itu rek naon rek meuli emas batangan gua. Aceng keur loba duit Brad. Kagok batangan mah Brad, ngecer ngaranna ge Brad. Aceng mah hayang selopan. Anjing. Nya da odo di sada saroceng. Parah anjing ya si saroceng. Aing curiga si saroceng lamun geus kieu nya guys nya, geus ngagadekeun mitoha ya teh. Ya. Bener teu? Ini ngapal Brad? Ya heeh atuh, ningali banget na anjir. Siga lasun anjir culas si saroceng. Kami toha mah. Ya nya. Parah si saroceng. Rek beli emas lopan cenah. Ada odod anjir. Dokter teh double cedok. Goblok. Ah, kunaon Dino? Heuh pan bieu teh nok teh ka dokter Nah, terus? arek berobat. Hari iya kalaka dibere resep lain dibere obat. Ya terus masalahna naon, Nok? Hah? Apana age apa sorangan nok teh teu bisa masak. Kalaka ieu kalaka dibere resep. Nih. Ieu tah cek aing ge. Ieu. Adi aing ulin wae di kamar ieu jeung bi ebah da rempag anjir. Kabawakeun. Ampun teuing Nok. Ieu. Ieu teh resep lain resep ajang masak teh. Ieu teh resep ajang nebus ubar. Bawa ieu ka apotek cokot ubarna tebus. Jik, tebus. Nah, make jeung kudu ditebus sagala da teu budak gade nok mah.
Naon jadi kana guda gade atuh? Kan biasanya kudu ditebus sagala dateng ngagadekeun nok mah. Astagfirullahaladzim. Boa ebah. Henteu maksudna gade henteu nebus ubar ka itu anjir bikeun duitna cokot ubarna lain masalah digadekeun eta. Astagfirullahaladzim. Ieu adi aing ruksak deui wae ieu ulin jeung bi ebah. Aing mah Nah secara rapi kieu geuning nya. terus naon deh. Biasa pageun awe mah teu rapih-rapih, kudu nyeuseuh, gegerok, kudu ngepel, malah melikeun kenteng deui. Malik-malikeun kenteng. Nya, Naon make aja hidangan malik-malikeun kenteng bi. ih da lebar keur panas poe mah. Si garing sabelah geuning, Terus lamun misalkan hujan kumaha? dicokotan, dipupulan. Boa ebah. Parah anjing bi aing ya rempagna. Kenteng nebian ka dipupulan atuh imah banjir meureunnan. Ampun teuing. Ya bi urang udah teu ngarti urang mah. Lamun misalkan bibi masih keneh capek ayeuna ngagawean pagawean rumah tangga. Pan kamari si Amang geus pangbalikeun mesin cuci. Terus mesin cuci jang naon atuh ai bibi? Mesin cuci naon? Ngumah wadah geran bubuk bea. Misalnya mesin cuci tah hadol meureunnan. Bibi nu atah adol mah. Kiraku atuh bi mesin cuci dipake ngumah wadah, nya pareupeus atuh bubuk pasti. Oh, paneta ge. Parah anjir. Kumaha atuh aing cara ngabejaanna ieu ampun Gusti. Ya, Bi. Mesin cuci eta ajang nyeseuh baju, Bi. Meuseuh calana. Nya, kade tong dipake ngumah wadah. Nya, Heeh, moal atuh. kade oge tong dipake ngumah kenteng tah. Nya, nah. Parah bi aing ieu. Ampun teuing. Lain bi. Si Enok ngobrol sama bibi. Ngobrol naon, Eta nu rek dijodohkeun teh ku urang. Oh, heueuh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. Karek indit ka Saudi kumaha budak teh. Ka mana Nok? Indit Nok mah ka Saudi Heula jeung indit sagala dieu kala. Tong janji indit sagala. Setelan ieu pikeun kaki ieu teh. Senal papalingpang caritana rek ka Saudi. Jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok. Yeuh, di Saudi mah padang pasir. Eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu. Jang naon ieu jang naon. Ih, jang useup onta di Saudi. Ini nguseup onta cenah. Make naon eupana nguseup onta ai bibi. Make cacag kope ge bisa, Boa ebah. Nguseup onta cenah make cacag kopeah eupana. Parah anjir. Ya, Nok. Nok geus buleud arek ka Saudi. Buleud, Ya, cek amah mending pikir deui. Lah, kok ngebating di pikiran. Keri indit Nok kan itu ka Saudi, Jung. Ini sarwana bibi kumadi. Lagian gak lancet tuh kebelet cedok pisan. Atuh si Nok mesin randa ge piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh meurenging lid eta kacangna. Anjing. Naon itu bi naon? Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. Anjir beki sasab ieu. Ya, Allah nu nyinglid Allah bi. Allah nu nyinglid. Jeung teu kudu bingung neangan bapana. Maksud Nok dikawinkeun jeung batur salemur amih deukeut seserahan, lain batur salemur dikawinkeun kabeh jeung Nok. Allah nu nyinglid Allah bi. Allah sirah bibi cek orang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah. Ampun teuing. Stres anjir aing mah lila-lila mah.